aing aya perlu. Sia elet tapi ka asup rumah sakit. Sia datang di kaditu mun sia geus elet 3 kali aing datang ka ditu sorangan. Ya bos. Hai. Pan saya geus asup rumah sakit teh teh kapok mana? Ngomong tadi sih lawan hiji lawan hiji. Aing lah. Aing lah. Anu mah juga lah teh lah. Hah? Lah lah. Mana? Mana? Mana ya? Keluar. Oh iya. Aing siapa yang ngomong jeung punten? BL bos. Ah, tolong lo kabisa anjing. Sudah kieu. Tengah. Tan. Gimana wae menilila? Iya, dia gerak. Ayo. Adi yuk mana? Gerak. Ya. Tadi nama aing teh latihannya. Heeh. Nah, terus datang aki-aki nyamperkeun ka aing. Terus aki-aki datang kieu, leungeun teh sauri kieu nya. Jang hirup teh teu gampang. Jawab. Goblok balik kan? Ya, serius anu. Ya. Aki-aki nanti ngomong kieu. Kieu. Jang aki apa? Jang yang kuat. Nah, aing ngejawab ya. Nah apa ki? Ngejawab deh. Teu kudu apa, mana emang geus koeng dibere ilmu, aing ngejawab deh. Ilmu naon ki? Ngejawab deh weh. Ieu tinggal pake ieu, mana bakal jadi kuat. Nah, ieu. Wah, ayo tuh coba tes. Tes naon di dia mana sok. Sok langsung dia sia. Tunggu poe nya, tunggu poe. Ulah ka urang. Oh, tunggu poe. Mak itu babaturan teh. Apaan sih anu nita? Hah? Apaan sih anu nita? Panas. Eta ku aing jang aing mah. Embung anjing beuli langsung. Embung yang aing mah. Beuli saem. Saem. Heeh. Mun aing nganjuk mah. Nganyuk. Heeh. Saya anjing mana mayarna? Eta samayarna sih mah. Nah. Nah. Eta kadewe cici ulah dipake nu teu bener, jang keamanan, permanen keamanan. Heeh, pasti atuh nu ieu keamanan nu boga ide keamanan kampung gepan aing. Heeh. Heeh, geus sabar aing nunjuk sitian. Nah, Lah, aing nunjuk we. Dewe ngaikeun kampung. mana apal teh? Cician depan buka bos nih. Heuh, apa teh balanja boga nanti apal ngaranna mana apa teh? Apa? Saha? Si Iki. Siki.